sok make daging hayam lamun hirup ngarapunan ulah sok kacang waridat tukat rupat lamun boga kahayan kudu sing sing panceg sing kuat ameh digawena kaala kahasina ku diri urang sorangan hirup emang sakuduna kitu lamun kayang canang sara kudu giat sing husuk sing tulus sing ikhlas sing ridho ame ngadani bukti ku hirup urang kahasilna alus ngalaksanakeunana digaweanana jadi leuwih alus mulus kaarep jaga kabawa kapeti terbakel hirup urang teu usah menaon wae teu kunaon sabari ulah yang tekun keur ngumpureun kewajiban hirup ngarangkeun tangku bageun urang sorangan yang sadana deui pasti kitu lamun digaweanana sok pikiran ini kaditu gini kadieu anu teu lain gemawa hasil kudu ngagidik mah anu mawa hasil ame kacukupan kayang hirup urang kudu gareuyeun sing sabar lalamunan barangkana kapangina bumi bunga gerurang sorangan aya dina meja kupatna sok make daging ayam lamun hirup ngalakunan ulah sok kancang ngorejat singkat tupat lamun boga kahayang kudu sing kuku sing panceg sing kuat ameh digawena kaala kahasilna ku diri urang sorangan hirup emang sakuduna kitu lamun kayang talaksana kudu giat sing khusus sing tulus sing ikhlas sing ridho ame ngajadi bukti ku hirup urang kahasilna alus kalaksanakeunana digaweanana jadi leuwih alus mulus kaarepna jaga kabawa kapeti terbakel hirup urang keur usah menaon wae teu kunaon sabari ulat yang tekun kanyumpuneun kewajiban hirup barangkana tangtu baca keur urang sorangan yang sakjana pasti gitu.
lamun gaweana ulah sok pikiran hiji kaditu kadieu anu teu lain temawa hasil kudu ngagidik mah kanu mawa hasil ame kacukupan kahayang hirup urang kudu ngaraya sing sabar lamunan ngarahkeun ka pangi ngabukti Rasul ngabukti bunga Rasul